Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring bade ngabahas pembagian najis dina kitab Sapinah halaman 40. Pasulun ari ieu eta hiji pasal. An-najasatu ari pirang-pirang najis salasun eta aya 3. Mughaladhatun ari nu kahijina tina najis anu 3 eta najis mughalladhah. Wa mukhaffafatun sareng ari nu kaduana tina najis anu 3 eta najis mukhaffafah. Wa mutawassitatun sareng ari nu katiluna tina najis anu 3 nyaeta najis mutawassithah. Al mughalladhatu ari najis mughalladhah najasatul kalbi eta najis gogog, wal khinziri sareng najis babi, wa puru'i ahadihima sareng najis anak gogog sareng babi. Wal mukhaffafatu sareng ari najis mukhaffafah baulus sobiyyi eta cikiih budak lalaki alladzi lam yat'am anu can dahar naon-naon ghairol labani salianti cai susu. Walam yablug sareng can nepi itu budak lalaki al haulaini kana umur 2 tahun. Wal mutawassithatu sareng ari najis mutawassithah sairun najasati eta sasesana pirang-pirang najis.